oke rencana sadaya dan simpulin kumaha darama. Alhamdulillah mugi-mugi dina daget ieu urang sadayana aya dina kaluhuran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supados penyampaian kana waktos simkuring sumangga urang kaula simkuring ngadenge dina jejer carita sasakala hayam kaparawak subuh wilujeng ngadangikeun. Zaman baheula maksa sasatuan bisa ngomong. Kacaritakeun aya hiji oray naga awakna jang wadah sibungna ulah panjang. Lamun ngabura kaluar seuneu tina sungutna ditambah bisa ngaku ngawang. Taya satu sejen anu dimunghak camua ka manehna. Sakadang naga geus lila boga cita-cita nyaeta hayangan jang ka tempat para dewa ka kahyangan. Manehna arek nyata wadadari hiji pikeun pamajikanana. Ngan hanja kal manehna ngarasa aya nu kurang dina dirina. Mindeu ngomong sorangan bari ngaca urang geuleutan. Aing teh dedeg sampe rupa hade. Bari sakti mandraguna ditambah bisa ngapu. Ngan hanja kal aing teu boga perhiasan. Asa kurang gini katempona lamun aing boga tanduk tangtuk bakal gagal. Tuh ngomong sama cerita gol sakadang tinggi gol sadana gancang sapeutkeun tuluy duana orang. Sakadang tinggi nanya kubu nyeta kuring teh yang ulin ka kahyangan sakadang tinggi ngan era teu boga perhiasan. Kuring hayang boga tanduk sakadang tinggi kudu ka mana neangananya. Kitu jawab sakadang naga. Gampang ka sakadanya we mah pinjem we ka sakadang hayam pan sakadang hayam boga tanduk bari alus nakal. Cek sakadang tinggi. Ae, heueuh nya piraku sakadang hayang teu mere. Cek sakadang naga. Kalau baca tur deui eta dua sobat harita keneh langsung indit nu imah sakadang hayam. Kabeneran anjeun aya di imah sakadang hayam. Kubu kuring teh aya perlu. Sakadang naga nanya. Aya perlu naon sakadang naga? Kasarana mas. Tembal sakadang hayam. Kieu kuring teh hayang ulin ka kahyangan ngan era teu boga perhiasan. Cing nginjem eta tanduk sapeuting isuk subuh dipulangkeun deui sakadang tinggi. Cek naga sakadang hayam kahulang sakadapan. Manehna bingung kena eta tanduk teh kacida nyaana. Tapi lamun teu dipikeun sok sieun sakadang naga ngambek. Pok sakadang tinggi nu nyarita. Pikeun sakadang hayam ieu ge sapeuting isukan kuring dipulangkeun deui. Sing percaya kuring jadi nana. Nyai aya tuh, tapi awas ya isukan kudu dipulangkeun deui. Pasti sakadang hayam bisi kuring poho eta kaberangan bejaan kumaneh. Ngkorongok sinta dikunaon suku. Kuring bakal buru-buru nikah sakadang tinggi ulang kegiatan. Cek sakadang naga. Coba catur deui eta tanduk dipasrahkeun ku sakadang hayam ka sakadang naga. Tanduk tuluy dipake sakadang naga tuluy amitan dulu kahyangan. Di imah sakadang hayam teu puguh rasa. Dahar teu ngeunah atuh peuting ge sare teu tibra. Dina wanci subuh manehna gancang kaluar ti imah. Ret ka kulon, ret ka wetan. Sakadang titinggi can datang keneh pulangkeun tandukna. Dina pikirna bisi beuneur pohon tuluy manehna kongkorongok. Kongkorongok, kongkorongok, kongkorongok.
dago anggar ampleng teu mol-mol. Sakadang hayam jadi boga pikeun goreng. Wah, manuk aing kudu dibawa. Awas sakadang tinggi, ulah sambat ka dieu. Di harita sakadang hayam mau subuh sok ngorongok. Maksudna ngabejaan sakadang naga sangkan buru-buru ngelamun tandukna. Sarta di harita sakadang hayam lamun pami jeung sakadang tinggi sok langsung dipacok dipaehan. Sabab dianggap sekongkol jeung sakadang naga nipu manehna. Sakitu ngungkapi hatur, kapunten dina sagala kiranganana. Wassalamualaikum